Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam 8 kurang 15, tapi nemalan jika nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terido mening entong sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren duduh pak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya. Suri tauladan nu tauladen figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg-panceg istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormateun simkuring, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhuk lembur, bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Saban-saban jalma pasti boga tujuan. Lamun nanya tukang dagang kunaon magejeng dagang jawabanana hayang untung. Lamun ngobrol jeung tukang tani kunaon magejeng tani jawabanana hayang hasil. Tah ayeuna ibu ngariung di ieu tempat judulna pangajian sabenerna ieu pangajian hayang naon. Bener cek bibir mah hayang ilmu nganda cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener ibu harayang ilmu di dieu ge ustad loba kiai nakarna magejeng kudu jauh-jauh neang nu jauh. Nu deukeut ge pabalata kejeng loba nganaon atuh gunana ilmu. Ari ilmu teh kudu puguh kana fungsi al ilmu nur, ilmu mah keur jadi cahaya hirup. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi kanyataan mah boga ilmu tapi hirup parwek wae. Da kabeh ge ararapal bab tahajud, tapi da ditoong tina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi fakir miskin mah sok sakapeung mah diantep. Kabeh ge apal, ibu kasalah kitu kudu hormat, tapi naha duit leutik geuning jeding. Urang ge apal jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga teh tong pasea wa'tasimu bihablillahi jami'a eta teh dalil nyarek pasea tapi naha sakapeung mah ustad ge sok parasea. Berarti lamun kitu ilmu boga ngan teu apal cara migawe ilmu. Saha atuh jalma nu bakal meunang cahaya ilmu? Jawabanana ngan hiji qalbun salimun iwal ti jelema nu hate bersih. Boga harta alus hate pan jadi bager, boga harta kotor hate da sombong nabiak ti karep.
kongkorong ngagebay lempang dongko malahan mah pinggal teh dieu nepi ka dieu gigi brig jiga nu satruk hayu urang pangaosan. Lamun harta dipakai alat kasombongan geus we sidik eta mah tandana hate anu kotor. Tapi lamun harta euteup di jelema nu alus hate da beuki loba harta teh yatim katulungan miskin kabantuan jompo ge teu boga imah bakal dipangomeankeun kunaon bet kitu sabab harta dibawa kana tugasna. Jelema boga harta kudu mere lain hayang dibere tapi nah kanyataan nu beunghar harayang BLT. Tuh. Kunaon bet kalaleprok teh eta teh keprok teh ku can kabere. Da lamun geus kabere mah lain keprok nyebut teh rezeki anak soleh. Sabab jalma lamun ngagunakeun eusi hate sangsara, tah jalma nu sangsara tugasna gampang, sabar. Nu sangsara sabar, nu beunghar bager panduanana keur ari ibadah, gumantung hate. Nu paling paur mah nya sangsara nya kotor hate, panas baranan. Jelema anu sangsara bari panas baranan, da biheung panjang umurna ge. Batur nyeun gedong nyeri hulu harita keneh. Batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, teu kabayang lamun batur meuli mobil modar Pak. Matak nu nyiksa awak urang teh naon kahayang urang, matak hirup mah tong loba kahayang, tarimakeun we kulak canggem bagja diri kun payakun milik Allah dan nu mahal mah lain hartana, nu mahal mah tenang hatena. Nah bapangira nu sangsara teu jongjon, jongjonna beak tikar. Nu beunghar mah deuk dahar wae restoran mana budget sabaraha tuang bade jeung naon coba nu sangsara. Idul Fitri geus beres 7 poe da eta we tumis digulang gaper we dina katel nepi ka warnana geus hideung di dahar jag-jag we. Artina ku tenang-tenang hirup. Nu beunghar eureun ngarokok naha sieun paru-paru panu sangsara mah teu eureun. Kunaon mah jeung teu eureun jeung eueuh DBD ka nu sangsara mah dadeuk nyocok ge reungitna pae harita pan bakona bau. Anu beunghar ku bangsat ge sieun. Malahan pakuwu teh diharewosan lamun pidato teh kudu babrona. Pakuwu bejakeun babrona atuh ceuk pakuwu teh ngarona ceuk nu beunghar sae pakuwu kedah kitu pakuwu coba nu jeung sangsara mantog. Cing teh nah habah mah jeung mu ngarona beh boga naon di imah ge alin coet jeung mutu. Jadi nu mahal teh lain harta Pak, katenangan hate. Jalma anu beunghar jeung jalma nu miskin panu beunghar mah sieun ku tuyul nyepi ka nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teu asup. Coba di nu sangsara aya tolak bala eueuh naha pantona ge rujad. Matak tuyul teh blos-blos we. Jadi nu mahal teh lain bab hartana tapi tenang hatena tapi naha loba jelema neangan harta nepi ka coplok imana. Bener ya? Nu paling paur nu sangsara coplok iman bah eueuh pulungeun. Lamun dina ibarat mah geulis tapi hasem beungeut keur nanahaon. Wedak dipake, lipstik dipake, blas on ongkoh palebah ditanya ka mana ceuk teu hayang ditanya. Nanaonan jelema kitu? Nepi ka jual mah. Talung kena jelema goreng tapi alus hatena. Goreng beungeutna tapi alus hatena. Someah daredeh alus budi hade basa. Da leuwih alus nu kitu. Matak hirup manusia mah darajat manusia lainna pangkatna, lain jabatanana, lain hartana. Tah eusi hate anu sabenerna. Well. Matak tangtukeun ti ayeuna da hirup mah ukur disebut teu kudu lege ku disebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai teu kudu sombong. Ukur pamere batur disebut ustad ge bawa ka hareupeun Allah bawa ustad bawa ustod teu apal sabab kunaon kuring mung disebut ustad sabab kuring apal tugas ai tugasna ustad kiai teh warasatul anbiya pewaris nabi ai nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud geura sok ngacung aya teh di kuningan ustad nu bareuh sampeana da eta mah lain tahajud asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Tuh saha eta? Nabi, ayeuna ustad, ta ieu ustad. Penta jamna dibikeun moal. Alus udon. Lamun ceuk ibu jam tangan kuring dipenta moal dibikeun, artina ibu teh lalajok ka gorengan kuring. Apal kasalahan kuring? Gera balik kana kasalahan diri. Lamun ibu boga barang nu alus dipenta ku kuring, deuk dibikeun moal. Tah sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Geuning urang teh sarua hirup teh.
Matak hirup sebatas disebut. Ibu disebut gelis kusaha ku nu goreng matak ngareneng teh ulah jeung nu gelis jeung nu goreng ngarah ibu gelisna. Ieu mah geus hirup gelis ngareneng jeung jenun meleuwih atuh anger we ngarasa kurang. Matak nana gerhana ngareneng jeung bapa sanggup nah kasep urang. Matak bieu ngareneng jeung padewan mah teu hararayang nah sieun eleh urang. Beunghar jeung miskin da lain beunghar jeung miskin salah ngareneng lamun hirup hayang beunghar ngareneng jeung jelema anu miskin maka hirup bakal ngarasa beunghar. Ieu mah geus beunghar ngareneng jeung jelema nu leuwih atuh jadi panas. Batur boga imah 2 urang karek hiji hayang 2 pan sertifikat kabangkeun. Mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun hareupeun batur pan gaya imah 2 mobil 2 toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul. Jadi dok iraha urang senangna atuh nu ngaran hirup teh matak hirup jelema nu bakal senang iwal ti jelema nu bisa syukur ka Gusti. Ari ngaran syukur teh narimakeun dibere sangsara narima kana kasangsaraan nikmati we. Dibere beunghar narima kana kabeungharan tah jelema nu beunghar narima kana kabeungharan bakal bageur jelema sangsara narima kana kasangsaraan bakal sabar nu sangsara sabar nu beunghar bageur ibadah duanan. Matak nu ngaran hirup mah beh naon dah kitu keneh di luhur aya pejabat kusaha disebut pejabat ku rakyat jari di pejabat karena ayana rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucungu eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal matak lain rakyat kudu hormat ka pejabat tapi pejabat kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Aing mah ngomong kitu jeung sieun ku dewan. Tapi pan memang kanyataan. Moal jadi jelema di luhur tanpa dihanap, mata geus di luhur kudu nyaah kanu hanap ulah loba janji eueuh bukti, ulah loba waos nyorostos tanpa buktos, sabab rakyat mah keur ngarap-ngarap nyaahna sabenerna. Lain paribasa, mensejahterakan rakyat, aing nepi ka bosen si eta gede wadulna, yai. Tuh. Mata hirup moal jadi di luhur tanpa dihanap mata geus di luhur kudunya kanu di itu dikalah kumaha ge mata hakikat hirup kudu pinter maca kunaon macana iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sok anjeun bararaca hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna 2 ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna di Indonesia pinter maca Quran ngan teu pati pinter maca alam akhirna dina agama kuat ngan seuseut ekonomi bangsa barat pinter maca alam ngan teu bisa maca Quran beunghar ngan adigu ngaran matak manusia anu sampurna mah nya pinter maca Quran nya pinter maca alam geura sok bararaca lamun dibaca alam ku urang sakabehanana da ngabeungharkeun atuh ibu resep kana cau kudu daek melak cau resep sangu kudu daek melak beas melak pare tuh ieu mah aya resep dahar ari jual sawahna dijual paingan hirup jadi sangsara dahar beuki ai sawah dijarua matak paingan kolot baheula duit leutik jadi sawah duit leutik jadi imah duit leutik jadi sagala-gala nu ayeuna duit gede ngadon ngajual sawah nu kolot nu leungit kabarokahan hirup matak hakikat kahirupan teh gera baca pinter maca alam bangsa batur datang ke Indonesia pan pernah orang dijajah nepi ka 360 tahun cenah bejana ku Belanda 3,5 tahun cenah bejana ti Jepang itu teh bangsa batur teh maca alam nu aya di urang sehingga bangsa batur mengagali taneuh anu jero bijil emas Freeport ngagali taneuh anu jero bijil tembaga Kalimantan Timur ngagali taneuh anu jero bijil timah Sulawesi Selatan tuh batur mah ngagali taneuh anu jero bijil emas bijil timah bangsa urang ngagali taneuh anu deet lol we bolen geuning nepi ka detik ayeuna sumber kakayaan urang teh dikuasai keneh ku batu atuh naon bedana baheula penjajahan geus leungit Belanda geus eueuh Jepang tos teu aya ngan punten da ayeuna ge masih keneh aya pangaruhna matak tambang emas milik batur tambang tembaga milik batur tambang timah milik batur nu urang kuningan hiji tarik tambang batur teh pinter maca alam sehingga urang ikro cek Allah teh gera baca hiji ayat Allah Al-Qur'an ngaranna 2 ayat Allah tercipta alam dunia disebut
bangsa batur maca budah laut jadi weh keresek pan ibu mah ongkek na keresek ku pinter maca sehingga di mana atuh sumber bacaan nu sebenarnya dina lafaz bismillah ikro bismi rabbika ladzi khalaq geura baca ku anjeun bismi rabbika kalian nyebut asma kamu jadi maca teh ulah ku asma urang da asma urang mah bisa jadi sarakah ku asma Allah ari asma Allah salapan asmaul husna disebutna baca gerasa ku sifat welas jeung asih nempo leuweung nyaah kana leuweung moal ngabukbak leuweung banjir moal aya urug moal terjadi naha jelema maca alam ku sifatnya da ayeuna mah pan lain bismillah lakoh aya leuweung beak nu akhir teh urug di mana-mana gempa terjadi kakaran nyebut takdir Allah lain takdir bebengok maneh nu sarakah gerasok lamun dibaraca baca manuk tong diala eta manukeun antep tukang tani aya hileud dina bawang lol manuk pan bawang leungit kunaon ku manuk cina teh teu payu baheula mah obatna teh naha sabab hileud beak ku manuk ai manuk diarantep ku kolot baheula poe ayeuna manuk diharala akhirna hileud naker dina bawang tukang tani teh nyengir loba hutang teu bismillah teh Pak matak bismillah cek ilmu kolot jang ngaji teh sing tamat bismillah teh bisa ngapung kade ngupingkeun ceramah kieu mah kudu nepi ka tamat lamun teu tamat bahaya dareg-deg ibu ngamalkeun cek ustadna euy bismillah bisa ngapung naik kana puncer tanggal awi tuluy notogeun maneh bismillah da modar bismillah bisa ngapung lain ngapung awakna tapi bismillah teh ngapung rasana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung tuh bismillah kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih kudu rada era ari dina bibir nyebut Allah maha welas maha asih ari hate geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur ternyata bibir jeung hate geus teu saragam matak pangajian teh tong loba saragam tiung jeung bajuna tah saragamkeun mah eusi hatena pan geus mimiti kasiniran da urang mah kitu pengajian teh nu saragam teh tiung jeung baju Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh salasa hejo kabeh rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben we meulian baju padahal tina ladang ngaji mah nu kudu robah lain tiung jeung bajuna nu kudu saragam lain tiung jeung bajuna tah saragamkeun mah eusi hatena tuh aya yatim pang nyakolakeun tah si miskin pang jaminkeun tuh jompo teu boga imah pang nyieunkeun tah sanajan si eta teu pinter maca Quran tapi praktek hirup kitu Quran geus ditelag dina awakna weh geunahnya aya nu diomongkeun bismillah kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih tapi amek wae geuleuh wae rujit wae cuak wae tuh bibir bismillah hate mah lain bismillah matak paingan cekolot bismillah teh dina cicingna dina tilu hijina tekad duana ucap tiluna lampah dina tekad dina hate dina ucap dina bibir dina lampah dina pagawean matak lamun bismillah dibawa kana gawe punten can kapigawe ngapung tuh pan genas ku ceramah kieu ungut-ungutan teuing ngarti tingkah sigeung kadua ku ilmu bismillah teh kudu bisa ngaleungit cek ibu teh alhamdulillah caroge abdi mah saban aya nu nagih las we leungit eta mah lain ilmu bismillah eta mah leupas tanggung jawab tina hutang maksudna bismillah bisa ngaleungit teh na awak bapak kudu aya nu leungit sanggeus maca bismillah naon nu kudu dileungitkeun kageuleuh geura ganti ku deudeuh kacua geura ganti ku cinta kabenci geura ganti ku sifat welas jeung asih bongan ngomong bismillah matak leungitkeun kageuleuh ganti ku deudeuh leungitkeun kacua ganti ku cinta maca batur teh ku nyaah kalajo batur tara ka masjid baca ku nyaah moal amak ka jelema nu tara ka masjid ieu mah dibacana ku nafsu batur tara ka masjid teh polotot teh ka marajid atuh oi nyieun masjid tamu ngeusian tara kos pasaran wae insyaallah cek batur teh tong sok kitu baheula ge maneh gapleh jeung aing bongan dibaca ku nafsu coba lamun dibaca ku nyaah ku asih ku deudeuh tukang mabok tukang judi tukang zina tong dibaca ku geuleuh bacana ku nyaah deudeuh teuing si eta teu wawuheun kana agama tepungan tempo beas bisi teu bogaeun tempo pamajikanana bisi teu dahar tempo anakna bisi teu sakola sok bapak nyieun jasa tuh deuk nyaah deuk asih deuk deudeuh pek omonganan euy urang salat ngagugu lamun manusia nyieun jasa kakara dakwah ieu mah dakwah wae nyieun jasa tara
anu lapar teh salat kumaha itu barang hakan hartos ieu teh tuh bismillah teh panjang Pak patak leungitkeun lamun jelema geus bisa ngaleungitkeun ka geuleuh ganti ku deudeuh ka cua ganti ku cinta ka benci ganti ku sifat welas jeung asih da moal aya jelema nu dianggap salah ku dirina sabab hirup jalma nu bismillah mah dirina leuwih kotor batan batur dirina leuwih bodoh batan batur matak jelema boga bismillah teu waleh bisa ngahargaan batur boro-boro mah kakolot maca bismillah mah budak leutik bakal dihargaan bandungan ku ibu budak leutik nu umur 3 tahun Quran teu apal hadis teu diaji ka masjid tara ribuan kitab teu kabaca tapi punten palebah pasea eta budak leutik 5 menit pakaleng-kaleng coba ieu nu jebrog kieu Quran dibaraca sholawat diaraos ka masjid laleket salat ngeureuyeuh lamun pasea boro-boro jeung tatangga boro-boro jeung dulur amak teh kasalaki meureun bapa apa saminggu teu diolok ku duit mah hese cager tah saha makhlukna tah padahal Quran dibaca, hadis diaji, sholawat leket, ke masjid leket, ngan hampura, mana eusina? Ulah lekoh bacaan sholawat, tapi lekoh ngaledek baturna. Ternyata sholawat karek alus nabi wirna, can alus jeung eusi hatena. Kalau leprok, bari maranehanana, nu kitu teh. Rame euy. Tuh. Ya cukuring ge bismillah teh panjang lalakon bismillah matak tong jauh-jauh teuing ngaji mah bismillah gitu kapigawe huruf bi weh da teu kapigawe bi teh ku kudrat Allah ku izin Allah ku pangawasa Allah ku takdir Allah nana gerhana capetang ku Allah we ditakdirkeun kudu capetang ataupun adi jadi dewan ku Allah dijadikeun dewan bapak jadi kades ku Allah dijadikeun kades bapak polisi jadi polisi ku Allah dijadikeun jadi naon mah jeung kudu sirik kana perkara takdir Allah. Yuh nana gerhana katempo pi ustadeun dah henteu dengaran ustad mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun kuring datang ka dieu dihormat pan wilujeng sumping al mukarrom ieu mah sajajalan well nu salamu alaikum pan bieu teh nepangan heula ka Pak Haji Komar nepangan heula pan rata-rata ari kaajengan nu di udeng mah geuning soloyong Pak Ustad punten we nyungkeun doa kanggo pun anak gitu Pak dalamun ibu nyaksian dia soloyong tengah songan HP punten we hoyong selfie gitu atuh kunaon nana gerhana bet jadi penceramah bapak teu kudu loba bertanya kun payakun cek Allah jadi jadilah make jeung kudu riweuh ku takdir batu Pak Kades kudu jadi kades jadi we lalu cek jelema nu ngewaeun entong euy tong nyoblos 1000 jelema nyarek nyoblos ari cek Allah kudu jadi ngadonu 1000 gering Pak nah ngalawan takdir pangeran matak bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku pangawasana Gusti tinggal manusia ngolah di nabi silih ajenan karena takdir masing-masing kan Indonesia ge bisa merdeka teh lantaran bersatu aya TNI aya polisi aya pakuwu aya pacamat aya bupati aya ustad ta ustad tugasna engke ditungtung bagian ngadoa pan ngeunah aing ngadoa ku ustad mah al-fatihah coba lamun ku TNI ngadoa ari TNI pan militer dititah perang ka Papua siap dititah ka Israel siap tuh matak TNI mah tugas nage nyiapkeun bendera obana sangsaka merah putih ormol rok TNI bagianana coba lamun ngadoa ku nada nu tadi da moal teh dicabok malaikat al-fatihah matak ngadoa mah engke ku ustad ayeuna bapak polisi bagianana nyiapkeun laporan ka saha ka pacamat ka bupati ka gubernur ka presiden atawa ka kuwu lamun upacara tingkat desa pan laporan bapak polisi teh sarua teu sorana teh lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun siap laksanakan keren pan Pak wibawa negara teh katempo coba lamun ku lebe lawale pecek pakuwu ge pan diajar tegas laksanakan tuh coba lamun jadi kuwu lebe moal teu lajengkeun weh atuh teu rame jadi urang teh ulah pacorok kod ulah pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran jelema boga tugas masing sakitu pirang teu kudu riweuh-riweuh teuing
Tah Ustad mah engke bagian ngadoa. Ngan sahebat-hebatna Bapak polisi, sahebat-hebatna Bapak TNI, tetep Pak aya nu dipikasieun saha pamajikan. Perang ke Papua siap, perang ke Israel siap, datang ke imah teh mana purung kuat. Kunaon bet kitu sabab Bapak TNI jeung polisi apaleun kedudukan wanita. Hareupeun Allah tilu umaha inung secara teu langsung awewe matak lalaki mah bagianana ngelehan. Tuh bagus asa dipangmeunangkeun si eta mah da. Lalaki mah kudu ngelehan matak ragrag talak dibikeun ka lalaki. Ibu teh teu meunang menta diragragan talak teu meunang ka lalaki nu bogana. Coba lamun ragrag talak dibikeun ka ibu-ibu bah 2 poe jadi duda kabeh. Sebab kaum ibu-ibu teh aya ka amok teh talung kene lelenguhan, talung jadi rana, nepi ka ditamul jadi rana teh. Coba bapak kunaon teu wani ngaragrageun talak dipikir heula, bulak-balik dipapai dirasa-rasa, sieun budak jadi korban rumah tangga amuradul, panjang pikiran sabab lalaki mah ngakal artiana mikir. Tak paingannya rata-rata 3 bulan rumah tangga ibu mah panamahan kiloan. Coba bapak meotan eta teh ngabatin rupina mah. Mata gera baca ku bismillah. Bacanya teh pamajikan teh baeud tah. Baca ku bismillah kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih. Cing nyaah sanajan pamajikan baeud ulah dibaca ku amek mah jadi pasea. Pan jadi deh aku bapak kunaon ai maneh baeud ku sia dare pasea. Coba lamun dibaca ku sifatnya Bapak nu bakal kokotetengan nempo padaringan kosong beasna nempo duit gegeletekan 10.000 nempo wedak geus dekok tengahna nempo lipstik geus dicokelan ku bilik mata kitu we warna teh peang eta. Bapak jadi sadar kunaon pamajikan baeud aing nu kurang cabut duit 2 juta asongkeun ka nu keur baeud langsung nangkep lain teh tadi. Dibaca kunaon eta? Dibaca kunya. Nyata bawel pamajikan emang mah tah baca deui ku bismillah. Singnya kanu bawel ulah loba ngeluh lieur aing mah boga pamajikan teh bawel kumaha lamun maot dibere nu pego leuwih repot Pak talung nu bawel aya kahayang ge 2 jam can anggeus ceramahna si eta ngan bapak kudu cerdas kudu pinter nyingareupan pamajikan bawel tong boga TV jual we. Pan pamajikan nanya ka mana TV dijual nah dijual bah cukup ku bibir maneh geus gandeng atuh. Tuh bismillah sabab sahebat-hebatna ibu moal sahebat-hebatna bapak moal sanggup ngalawan ieu mah matak geus we bismillah kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih gera baca kabehanana ku sifat welas jeung asih tong amok tong geuleuh tong rujit tong cua tong ngewa pirage miceun eta matak ladang pengajian teh hampura nu kudu robah teh eusi hate. Awak ibu teh ibarat imah, di imah bala pek bersihan, di imah kebul pek empel. Ngarah naon butuh bersih eta imah, ngarah betah di cicingan. Ayeuna hate urang hayang tenang, moal tenang, hirup boga panyakit hate mah geuleuh, rujit, cua, ngewa, hasud, dengki, sirik, pidik, jail, kana istren, panastren, dudupak, teu kaupan, cegukan, pundungan, hasud, dengki jeung panasan, moal nyaman ibu. Karek batur meuli kongkorong ge jerete si eta meuli kongkorong ngan pedah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu. Nah kongkorong lah jada ladang COD anu warna teh peang semu hideung gini moal nyaman boga penyakit hate moal matak jelema teh kudu merdeka ti mana tina penyakit hate da takdir mah bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku pengawas Allah tinggal manusia silih ajenan di tugas masing-masing. Dina agama ge sarua pek we silih ajenan aya NU aya Persis aya Muhammadiyah pek silih ajenan Islam deuk diajean ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan da ngarep diajean ku agama sejen mah tong ngimpi lamun urang teu bisa silih ajenan matak Islam diajenan teh ku Islam eta sorangan kadar eta NU bae Muhammadiyah bae Persis bae nah da bapak can apal ka surga matak imali gerak garawe. Tadi Indonesia waktu lupa pisan perbedaan, matak sok jalin persatuan dan kesatuan.
loba perbek maca sholawat sarua dah henteu aya maca sholawat jiga dangdut sholatul hoho salamul hoho ala tohaha rasulil haha aya oge sholawat jiga es lilin Allahumma sholli wa salim ala aya oge sholawat hohoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib teu kudu asa aing pangalusna nu jiga dangdut sholawat nu dibaca es lilin sholawat nu dibaca hohoak sholawat nu dibaca nah mah jeung kudu pasea hanya sebatas beda nada sok silih ajena genah lamun hirup geus kitu lain ieu mah salah nu bener mah akan tong sok kitu hirup Bapak tahlil aya sarua da barareda tahlil aya nu tungkul nu gideug aya nu muih Bandungan lamun aya nu tahlil aya nu tungkul aki-aki nu dijuru la ilaha illallah les we hees eta hudang-hudang dahar isukna teh diajak deui tahlil cing teh bah hayu tahlil deui siap nah cing teh abah mah semangat genah cenah teu lilanya heuh da hees aya oge nu tahlil teh bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang nah di gudag gideug teu tungkul tempo ku maneh nu tungkul mengadon sare jadi emang di gudag gideug ngarah teu sare anu paling paur nu muih illallah 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 nah da bubar tahlil teh kuat huludag galideug ka ditu ka dieu batur mah balai kecelakaan dahar sia teh mah golokok di buruan oke lewat ka rumah sakit ai balik teh ngamakeun kana ambulan maot atau nu tahlil teh isukna teh jadi dua kelompok di ditu ongko di dinya ongko rek nu tungkul tahlil nu dibaca rek nu muih tahlil nu dibaca nu ngagideug ge tahlil nu dibaca maka sing ingat papagah nabi ikmali gara-gara we ku eta tahlil nya naon gawena tahlil la ilaha illallah teu aya deui pangeran angin Allah teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Allah manusia mah tinggal tumarima tinggal narima sifat moal aya sifat nu hade iwal sifat Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Muid ya Mudil ya Sami ya Basir eungap euy gerasok tuturkeun sifat Allah ku bapa ari Allah teh qul huwallahu ahad Allah teh ngan sahiji jadi lamun bapa teu nuturkeun sifat Allah deuk naon deuk saha nu dituturkeun ku bapa ya Rahman ya Rahim maha welas maha asih tuturkeun sifat welas jeung asih oleh budak tatangga dagang comro nontot leho meuli moal nama jeung moal tuh ibu mah nyebut geuleuh kana leho bari maneh ge boga ceuk budak teh calem re meuli moal nama jeung moal geuleuh lamun ceuk ibu geuleuh kana leho iraha comro digalo jeung polo pancekuring kudu bismillah baca ku sifatnya teung teuingeun ieu budak dagang comro moal payu nah nongtot polo tak kudu kumaha singnya ka dieu jang mak mah da teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo kuat hejo gebro duit 10.000 sing-sringkeun eta leho di balong emak sebreng-sebreng beres lehona eueuh dagang comro jadi payu ku sifat naon eta ku sifatnya awak bapa boga dosa awak kuring boga dosa tapi punten ku Rahman Rahimna Allah ditutupan dosa-dosa urang coba lamun dibongkar ieu dosana moal aya hargaan matak ternyata urang disebut mulia disebut alus teh lain urang anu alus tapi batur teu apal gorengna urang bener ya resok inget-inget bapak-bapak taha nu baheula nu pernah luncat tina jendela imah rana teh tah resok inget-inget ibu baheula nu keur bobogohan di nu poek teh saha tah anu pasarung-sarung jeung lalaki bari dikawin lain jeung si eta teh sok inget-inget kain tuh urang teh Pak tapi dosa perkara kitu ku Allah teu dibongkar teu dibukakeun ku Rahman Rahimna Allah Allah nepi ka nutupan aib manusia tapi naha manusia silih bukakeun jeung bongkar kana aib masing-masing di dinya nu dituturkeun saha sabenerna bener Allah boga sifat alatif alatif teh maha lembut sing lalembut hate teh ulah ukur dibaca ya latif ya latif ya latif ya latif hek cecebkeun kana hate nu dibaca alatif maha lembut wajar lamun hate boga kalembutan hate salaki sare beas eueuh duit teu boga budak ngamuk hayang jajan
cing lembut ibu teken baik bapana sugan we teu ayeuna sugan jaga ayeuna urang goreng milik sugan kahareup gede milik lembut ieu mah ya latif di jero masjid salaki keur sare molor wae nu gelo teh eta ya latif kuat eueuh dina hatena. Allah boga sifat Al-Ghafar teh maha panghampura maka urang kudu asak kasaha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa boro-boro masih itu datang ka imah dina henteu bebaskeun hate ulah ngukut dendam. Ibu jadi randa 15 tahun ka tukang ayeuna panggih tajeng mantan salaki sok tanya euy kumaha budak nu di maneh SMA nu di maneh SD keneh heukeun bae jodoh pondok soteh tapi pan urang teu boga budak anu butuh pikanyaah jeung pika cinta ku urang tak eta jelema alus. Ieu mah 15 tahun ka tukang rag-rag talak ayeuna panggih na pangajian ieu budak maceak mama itu si ayah kumaha cek indungna tong nyangdeukeut anu gelo dendam dikukutkan. Matak jalma nu tegas boga panyakit dendam dina riungan ieu aya paduaan hiji padewan tah nu kadua pakuwu teu dendaman geura kuring nanya ieu nu hadir pan warga pakuwu kabeh cing basa pakuwu pemilihan nah ibu nyoblos ka pakuwu kabeh teu tah cirian eta nu tukang ge henteu cenah Pak matak kene beureum nya eta nu tukang tah henteu matak meunang lu tilahu coret atuh rek menerkeun kakak heubeulkeun lilakeun naha teu nyoblos urang tapi naha pakuwu teu kitu sabab sadar jadi pamimpin mah bodoh boloho gelo na rakyat keukeuh aing sebagai pamimpinna nu kudu bisa melindungi rakyatna ta eta disebut pamimpin siliwangi silih sengitan jeung rakyatna weh kan lamun ieu tah jadi kades dah deuk dipilihan nyoblos urang teu henteu mundur. Al-Ghafar Allah teh maha panghampura maka urang kudu asak hampura. Ingat-ingat bisa jelema pernah ngahina ibu ngaledek ibu nuding ibu nyaci ibu tong amek tong geuleuh tong rujit tong cua guguru tina buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong diala nu buruk tong ditaekan buah buruk mah engke ge rag-rag ibu dihina dicaci dimaki tong amek engke ge eureun ibu teh geuning tatangga urang ngahina urang teu eureun tenang sing sabar engke ge eureun di mana geus paeh pan eureun jelema mah dorakanya geus maot malah rek jarah ka ditu aman eueuh maneh teh euy aman. Al-Ghafar tilu eusina Al-Ghafar teh geura seuri kanu baeud geura mere kanu pedit geura nanya kanu tara salat jeung henteu na bapak keukeuh ku Allah disadiakeun rezeki deuk leket ka masjid jeung henteu tetep ku Allah dirizkian. Coba lamun Allah teu boga sifat Al-Ghafar beh nu tara salat cabutan we nyawana harita keneh tapi henteu ku Allah mah ditungguan naon ditungguan ku Allah na tobatna matak batur baong jeung bedegong urang tong milu ngewa urang guguru tina wayang nu panggelo-gelona dina wayang adalah dorna nu ajau nu kitu geuning pan panggelo-gelona ngadu domba pagaweana teh tapi urang ulah ngewa Pak ka jelema dosa ka jelema doraka tukang bobok tukang tarok tukang mabok tukang judi tukang zina tong ngewa nah ayo nu bogana Allah Ta'ala kudu bogana mah bisa jadi diomean dorna sagelo-gelona dorna anger beres ngawayang mah dibebaskeun kana peti cet taruksak dicet deui bajuna kotor diseuseuh deui tuh sagelo-gelona dorna kudalangna mah anger diomean mata kurang tong ngewa kana kagorengan batur aya proses Allah keur ngomean kana kagorenganana weh ya budak batur baong bedegong galing-galing bibirna teh kade tong caket jeung si eta bedegong baong hiji waktu itu cager budak manehna leuwih baong kumaha cik itu lebok bener ya atak teh saeutik kajadian bapana ustad anakna ustad bapana tukang dakwah anakna mah geus lain jadi tukang dakwah nyakek botol urang tong panati kana kagorengan batur da urang ge boga kagorengan nu sarupa geura seuri kanu baeud geura mere kanu pedit geura nanya kanu ingat-ingat bisi salaki ibu keur baeud balik ti dieu wayahna ibu nu kudu seuri ngelehan maneh geura katak hareupeun salaki haha maneh baeud insyaallah di dagor termos ibu da maksudna seuri kanu baeud teh lain hartina urang kudu seseurian kanu baeud tapi kajahatan batur geura bales ku kaalusan ulah kajahatan batur dibales ku kajahatan atuh saruana mere kanu pedit matak lamun hajat teh tong dituliskeun
Ieu mah sidik gigireun teh nu beunghar mobil boga sawah lega ai mere 15 dijeblageun pan di buku teh mimin 15. Hiji waktu mimin hajat cek salaki mah mimin hajat bere 50 kela tempo heula catatan. Ditempo mere 15 untung teu ngagugu maneh lamun ngagugu rugi sia 35 yeay nu pedit dibalus ku pedit heuh saruana. Nah nu katilu eusi tina Algopar teh nanya ka nu tara. Ingat-ingat bisa aya tatangga tara nanya balik ti dieu gedor imahna trok assalamualaikum dikitu waalaikumsalam aya naon pieu urang geus ceramah jeung nagerhana Algopar nu katilu kudu nanya ka nu tara babangok maneh geus tara nanya ka aing 2 tahun setengah kunaon aing maneh ibuna ngajak pasea. Da maksudna mah seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara tong ngalawan kajahatan batur ku kajahatan tapi lawan kajahatan batur ku kaalusan. Hartos ya. Manusia boga waktu masing-masing. Mata Allah nyiptakeun pan Al-Qur'an surat Al-Asr wal asri. Demi waktu tuh manusia mah boga waktu. Nana gerhana ayeuna viral tungguan we waktuna eureun mah eureun. Pakuwu ayeuna jadi kuwu teu kudu riweuh engke ge eureun sorangan. Teu kudu ceuk bapa kahayang teh kuwu teh eureun teu perlu engke ge eureun. Ka ayeuna ibu gerasa boga waktu masing-masing. Ingat baheula keur orok. Ingat keur budak, ingat keur leutik, ayeuna geus kolot, matak entong cumuntil teuing geus kolot. Mun aya budak ABG rada gumeulis datang kuring, sarang eo aanana antep. Kunaon budak ABG make jeung cumentil, kunaon gumeulis, aya modal geulis. Coba nini sarang eo Ustad cekek ibu. Nah geus eueuh modal. Manusia boga waktuna masih matak tuh aya kacapi. Eta teh pola dakwah orang Cirebon. Sunan Gunung Jati Cirebon maksudna. Pan baheula mah wali-wali Allah nerangkeun agama teh ku musik, Pak. Kacapi, pan judul kacapi teh kacapi kecap nu hiji. Naon kacapi kecap nu hiji? Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung. Matak jentreng kacapi mah teu nembongkeun kasombongan, asup kana hate, bareng atuh jeung suling. Naon suling? Susul sing eling. Matak ieu teh metode ceramah ieu teh, Pak. Ulah dikira kacapi kecap nu hiji, suling susu sing eling, mata kawat kacapi 20. Ai 20 pan sifat wajib Allah nu 20. Bener Bu? Wujud Allah lil hawa qiyamuhu eta wahdaniyat Allah ilmu basor kalam haliman samian muta apaleun keneh metode kolot baheula aya di Arab gigituan eueuh nah teu bisa matak saalus-alusna budaya Arab entong tong nuturkeun budaya Arab budaya urang teh leuwih keren batan budaya Arab atuh asli menang atuh nyanyi menang asal bisa udah di Arab tara nyanyi teu bisa ibu resep dangdut pek bae resep dangdut mah pek da dangdut mah kudu alus cengkok seandainya aku tak eta cengkok teh tak eta cengkok dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Dangdut menang pek ngan ulah saban-saban didangdutkeun piraku ada nada dangdut eta aya nu ebat adan didangdutkeun hayala sholat kunaon kos nu gelo pan ieu teh kuningan teh Jawa Barat lamun dina pangantenan sok aya sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran menang pek ngan kade maca Fatihah ulah nada eta daragdeg teh bapak ngimaman di tukang 60 ai Fatihah ebat jeung nyawer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin da kumaha aminah coba kena tuh beda-beda
matak baheula mah Pak wal asri innal insana lafi khusrin dinyanyikeun disebut we demi wanci. Aduh nungguan suara urangnya. Demi wanci satemena hirup aya dina rugi. Alah demi wanci satemena hirup aya dina rugi. Iwal jalma iman iwal jalma soleh nu silih wasiatan dina kasabaran. Iwal jalma iman iwal jalma soleh nu silih wasiatan dina kasabaran. Kamari mah abdi ceramah di Tasikmalaya nyanyi ieu nu hajat teh gope mere di Tasik di ditu ge aya da Bapak Dewan mere gope atuh nah da balik teh kuat genah atuh kan teuing di Kuningan mah teu apal samilikna we. Demi wanci satemena hirup aya dina rugi. Kala eureun heula anu masihan teh nana ngaranna teh ngan di onet-onet teh. Tah ari abdi mah pan orang Sunda boga rasa jeung rumasa dibere duit ku batur teh rasa kuring teh atoh tah kudu kumaha kuring rumasa teu ngadoakeun panana sing sehat lahir batin dunya akhirat parak milik deket rezeki anggang balai kan ceuk padewan nah cenah abdi teh doakeun can mere. Demi wanci satemena hirup nah cicing urang doakeun heula. Padewan sing regreg sing istiqomah dina kahadean sabab loba rakyat bantueun jeung belaeun muga-muga anjeunna dina berjuang dina raraga jadi dewan Kabupaten Kuningan muga-muga Allah maparinan panjang yuswa parak milikna deket rezekina. Ari Bapak Dewan teh boga adi tah adina ge hayang didoakeun moal waka. Demi wanci satemena hirup aya dina rugi. Nah eueuh nya demi wanci satemena hirup aya dina rugi. Nuhun aduh si mamah ka mana Dedek? Nuhun adak mer nyatan dina Allah iwal jalma iman lain ngabejaan kata di atuh haben nyanyi soleh nu silih masing panjang yuswa parak milik deket rezeki anggang balai jauh cobi pala putra sing soleh tur solihah. Nah cenah ari kayeunung nama panjang ngadoana gede tah abah rek mere bah bisi hayang ngadoa make Fatihah. Gusti duh Gusti abdi sumujud kagungan Gusti. Abah nuhunnya sing sehat bah geus beunang kabeh.
Ari usaha mah kudu jiga urang Cina. Modal leutik untung gede Cina. Coba di Kuningan bala-bala kuat badag payuh henteu. Oh menang teh nyanyi-nyanyian menang. Dan nu teu meunang mah kaleulewihi. Lamun nyanyi jadi kaleulewihi, jadi dosa. Contoh leutik nu tadi Al-Fatihah dinyanyikeun, ulah. Da itu mah hanya sebatas metode pikeun nepikeun. Aki-aki penda, aki-aki pandakwahna bari nyanyi. Sok ku Bapak lalajoan. Setengah genep mik ditiupan, eling eling umat muslimin muslimat. Ayo urang berjamaah salat maghrib meureun poho ret kana setengah genep subuh menang pek matak urang pek geura silih ajen manusia kena ku waktu termasuk pun Bapa ayeuna teh ieu teh milangkala anu kasabaraha 50 genep salapan anu ka genep salapan kan rata-rata di urang mah lamun ulang tahun teh lilin siapkeun tuluy ditiup nepi ka atoh eta bunga ulang tahun padahal ulang tahun mah lain kudu atoh nah mah gejeng ulah atoh ieu 58 tahun baheula ieu pun Bapa teh pernah jadi orok saha nu ngaluarkeunana indungna maka sabenerna ulang tahun teh lain kudu niup lilin ke umat Islam tapi kudu eling ka indung sabab narohkeun nyawa dina poe harita hartos moal aya urang tanpa aya indung jeung Bapa urang moal sukses urang moal alus urang moal bener urang tanpa doa tinu jadi indung Bapa urang padewan kunaon jadi dewan lain pinterna lain cerdasna lain hebatna tapi unggal peuting aya indung jeung bapana nyururug cai panona ngadoakeun kanu jadi palaputra nana gerhana moal bisa kieu tanpa aya doa ti indung Bapa urang mata kuring mah minta doa teh kanu jatara kanu jauh kanu deukeut we ka saha ka bapa jeung ka indung tadi ge didoakeun jeung ka mana cenah maneh ka Kuningan cenah ku abah didoakeun sing hasil tuh tempo eta teh doa kolot nah ari tukang son tadi ngajentul teh hasil-hasil da bohongan atuh tara mentah ledak doa ka kolot itu sabab budak anu hade teh birul walidain da ibu teh lalakon panjang dikandung ku indung 8 bulan lilana sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngorak deui 8 bulan sang koceak sang gudubrag ripuh bunga nung teh ripuh palebah mana ripuhna nang kuban sok sieun bitu nya ngigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap borosot budak ka alam dunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingareunana tuh lalakon perjuangan ibu teh matak paling sebel ka lalaki lamun pamajikan keur ngiram dar beger si eta justru ngalan lalaki mah lamun pamajikan keur ngiram teh kudu leuwih deudeuh kudu leuwih nyaah naha anak urang jabang bayi di jero patuangan teu bisa di rimah pan ngalahirkeun teh bawa ka dokter dokter nyeun solusi digunting ibu krek tuh tinggal nyebutkeun krek ibu-ibu kuat buringkak coba bapak-bapak dipayun krek ieu we teu ngalaman digunting bener nya euy geus digunting budak dikaluarkeun bali dikaluarkeun tuluy ditanya bade hoyong deui gadung murang kali kantenan asupkeun alat pensteril kandungan dikual-kual ngajarag-jag sakedek ieu ta indung urang teh ngalahirkeun urang teh nahanna gerahna apa pernah lalajo nu ngajuru we beres seperti kitu pan dokter nyokot jarum dikaput ibu make kaputan anu ngahiji jeung kulit teh geuning dua kan nyerina digunting nyeri dikaput ke nyeri tapi ibu gede jasa mata pahlawan nu sebenarnya anak awak urang adalah indung urang kunaon digunting melaan anak kunaon dikaput melaan bapak mata kuring mangahimbau ka ibu-ibu lamun ngalahirkeun geus tong dikaput antep we kumaha manehna we teh kunaon digunting melaan anak kunaon dikaput melaan bapak mata kekeh sahebat-hebatna bapak TNI sahebat-hebatna polisi taluk kudu ngaran awewe makhluk paling aneh teh ieu Pak teu disebut kumaha makhluk paling aneh geura sok lamun RW boga duit ti kades cek RW teh cek kades teh we tah duit 200 juta nyieun gang 2 minggu ditanyakeun deui pan ku Pak Kades RW pertanggungjawaban duit 200 juta sok buru kadiekeun urang musyawarahkeun RW siap atoh Pak RW atoh nama kejeng atoh nguji kajujuran RW dibere duit ditanyakeun atoh coba bapak mere duit ke pemajikan tanyakeun nyegag Pak
Gerasok bapak mere duit 3 juta, tuluy tanyakeun, mah kamana artos nu 3 juta nu saminggu kamari? Kira-kira teu percaya mah hakan kumaneh. Yai, kunaon ari ibu? Nya makhluk paling aneh cukuran. Geus isa ku salaki dibere duit 5 juta, tah mah 5 juta. Subuh-subuh cek bapak 20 mah kanggo bensin, tah gantian. Yai, buat juga pamimpin MBK aing. Ku sabab pamajikan adalah makhluk paling aneh, ku Allah diangkat derajat. Umaha inung kakara abuka. Punten lalaki mah hiji pak, matak lalaki ari jalu qomuna ala nisa. Salaki adalah pamimpin, ngaran pamimpin mah kudu leuleus jejer liat ali. Pamimpin mah ulah amek, ulah geuleuh, ulah rujit, ulah cua. Matak ayeuna aya demo di Jakarta, kunaon mah kejeng demo? Bongan pamarentahna teu cocok jeung kahayang rakyatna. Da lamun cocok jeung kahayang rakyat moal di demo. Kunaon ibu baeud, bongan salaki teu cocok pamerekna. Ai geulis kudu ai wedak teu dibikeun, ai dahar kudu ai sangu beak, narek keusik mang. Matak lalaki nu alus tembongkeun jiwa kepemimpinan, ngaran-ngaran pamimpin punten imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya titah masak aya pasakeunana titah nyangu aya beasna meuli kongkorong bikeun jeung duitna raos teu bau kadenge pak. Dan memang tugas pamimpin seperti itu. Matak berena pako lahir berena pako batin. Beren apa kau lahir? Ayo lahir teh imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya napa kau batin agama matak bapak tong loba tatanya mah tos tuang acan tenang pak urusan dahar mah ieu mah napa ngajian wae gagayem we tah. Tong riweuh urusan dahar mah tong loba ditanya mah tos tuang acan tong hariwang sapanjang aya sangu mah ieu atuh. Awewe jam 8 goreng ketan biak 10. Jam 8 nyeblak. Jam 12 ngabaso make sangu. Jam 3 liliwetan jeung tatangga. Kumaha magrib nyebutna asacan kararaba naon-naon. Mata bapak mah tong loba tatanya dahar acan. Nu kudu dipertanyakeun ku bapak mah salat acan, saum acan, ngaji acan, shalawat acan, tawasul acan, duha acan. Tah kewajiban salaki mah eta pertanyaanana. Bener? Ngan teuing lamun salaki mere pertanyaan eta moal kuat. Cok ke subuh kadenge ceramahna gerhana salat acan gaul teh nyegag sia jadi fanatik aing teh kitu. Jadi heuda ngalawan kaum ieu mah eueuh. Diciptakeun tina tulang rusuk atuh da anu bengkok deui. Dikerengan beuki heuras, dilembutan bingkeng matak bingung Pak. Diheurasan keras. Dilembutan nyaho gado. Matak lalaki mah jadi pamimpin kudu kumaha pamimpin leuleus jejer liat tali ngaran pamimpin beren apa ko lahir beren apa ko batin jeung tong gede amak pamimpin asli ngaran pamimpin gede amak geus tong jadi pamimpin jeung da lalaki jeung awewe mah beda lalaki mah kumisan jeung janggotan pan awewe mah eueuh kumis eueuh janggot matak lalaki dilarang baeud nah era ku kumis pokoknya kumis panjang tuluy baeud da jiga lele useupeun patak bisi di dia aya lalaki nu sok buat baeud lah hampura dirok esuk teh. Lalaki mah teu meunang buat baeud nyewa mun ieu tak kaum ibu-ibu deuk baeud ge paduli teuing deuk 3 bulan ge kayaknya. Moal teh jamotrot teh jiga jeruk deuk bitu. Lalaki kudu bener-bener jadi jiwa kepemimpinan. Hiji waktu ibu teh nyuguhan salaki kopi kira-kira. Ai suku pabaliut jeung karpet. Atuh ditajong peupeus gelas pahe kopi bakal kumaha salaki ibu. Peupeus gelas pahe kopi bakal kumaha. Ngamek sok curhat ka urang sok. Tong kagok ngagogoreng salaki ibu sok. Ngamek terus suku eueuh panonan. Aduh tuluy cageg. Tah lamun di dieu aya lalaki nu kitu ieu geus lain jiwa pamimpin. Pamajikan teh tungtuneun lamun peupeus gelas pahe kopi bapak sadar teu gelas ukur 3.000 perak kopi ukur 1.500 nepi ka 4.500 harga diri pamajikan disasaak jeung diruksak di mana jiwa kepemimpinan bapak sebenarnya kunaon bapak-bapak juga rada baeud 4.500 nepi ka pamajikan diruksak harga dirina leheung lamun pamajikan teh bodoh eta lamun pinter noloh atuh
cokor panonan cek pamajikan teh nyaah ka gelas nyaah ka aing lamun nyaah ka gelas molor jeung gelas 2 bulan paling bejil anak cangkir tah jeung lamun salaki hohoak jeung sesentak teu balik teu neuleuh ibu pan nyeri hate isuk tadi teh deui mah ngadamel deui kopi kumaha cek ibu kusia kunaon pamajikan teu ngagugu bongan salaki teu narima kana kagagalan nu ngaran pamajikan mata keur lalaki nu sok hohoak jeung sesentak eureun jadi lalaki dirok isuk teh mah aduh kata ibu-ibu kuat kararieu ka urang urang mah hariwang balik dibagat ku bapak-bapak we kudu kumaha atuh jiwa kepemimpinan lain jika pelana cicing wayana kursi pepes gelas pamajikan reuwaseun ancru bapak kana perasaan anak duh reuwaseun kek diuk pulungan runtahna pek ngomong mah pepes gelas bisa diganti tapi pepes hate pamajikan akang kamana akang deuk neangan ganti tah eta ngaranna pamimpin tuh pepes gelas bisa diganti pepes hate pamajikan kamana neangan ganti pan isuk ibu jug hideng nyieun kopi leos ka dapur ngan anger gagal deui da eta uyah jeung gula dihijikeun karebek teh kana uyah kocekeun jeung kopi teu nu na meja pak teu gagal ieu mah kopi teh pangaleueut heueuh pangset imeh pak lamun kopi pangset inum we da lain racun inum we ngan teuneun setengahna tangke pemajikan dekat dapur geroan ka dieu mah aya naon asal lila teu nginum bareng tah aya kopi tilas bapak barokah urut salaki mah suruput kumanehna diinum pan pangset diciduhkeun tanya ku bapak kunaon diciduhkeun pangset tinggal jawab ku bapak sumuhun teu kudu pasehat di dieu ngan di dieu deuk kuring deuk nanya aya eueuh lalaki kitu di Kuningan bah teu diararangap sebenarnya ibu bisa yang apal aya lalaki nyengcan saurang anu kitu ka pamajikan tah ieu ge pun bapak umur 68 tahun berhasil ngadidik berhasil bawa istrina berhasil soleh jeung solihah kunaon ku jiwa ka selalu ngeleh moal meunang cik urang ngalawan ieu mah mun aya masalah jeung lalaki mah 5 menit anggeus atos mah bapak lepat atos bapak minta hampura tuh lalaki coba jeung eta baheula ge telat balik teh 15 tahun ka tukang geuning maneh teh beger jeung nu sejen 15 tahun ka tukang kabahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuy matak lalakon nu ngaran budak adalah dina raraga ulang tahun memperingati hari kelahiran kudu ingat ka indung kudu ingat ka bapak nah hari eta indung urang nanunkeun nyawa bebeakan lain kudu bubungahan lain kudu susukaan lain kudu kumaha atuh kudu ingat ka indung anu merjuangkeun urang dikandung 8 bulan gorosot budak kadunya nepi ka diruksak eta awak indung katuangan sakieu hadena pelendung 8 bulan poho kana minyak keletik maka bijil bahasa Cina sing kayo bahasa Cina teh da loba di Kuningan bahasa Cina teh Pak loba tuh aya cai nyakslak tina seng naon ngaranna tung seng ari ibu indit-inditan seserahan uang naon eta capcay teh bahasa Cina teh cintai barudak jajan naon cuangki cinta lampu pareum di imah nyeungeut naon cempolong ari kelenci parabna sintrong loba bahasa Cina teh di urang ge aya bahasa Jepang hiji kaligata garobae hei lamun bahasa Belanda duigen duigen teh kalapang ora pan mebes kana letah ibu mah duogan hade ka indung hade ka bapak nah goreng patut ka indung goreng patut ka bapak deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji ditolak teu ditarima nah aya indung anu nyuruju cai panon nyeri hate ku kalakuan urang mata keneng tingali pendidikan kudu hade pasantren kudu bener Quran geura baca hadis geura aji pangajian di mana-mana pek hadiran ngarah naon lee hate jasa nupang badagna adalah indung dititah ku indung rada hese teu cara dititah ku kabogoh maneh bari naon jasa kabogoh geura sok da ngalieurekeun nu mere saragam indungna nu nyakolakeun indungna nu ngongkosan
inungna nu nganter-nganter tapi bengok kabogoh nepi bisa ngelehkeun jasa kolot asa amit-amit naon kabogoh cek inungna teh nyai ngumah wadah engke mamah pani atuh engke meuni bawel eta anak wani hohoak nyerina ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun nalika anak hohoak jeung sesentak anu jadi kolotna leuwih nyeri batan ngalahirkeunana bener otak darengekeun keneng lain kana beger teh teu cara ku kabogoh nanti ketemuan pada Isa di makam ya oke. Dek salat, dek zakat, dek saum, dek ibadah haji ditolak teu ditarima lamun urang goreng patut kalakuan kanu jadi inung jeung matak ulang tahun teh maknana ulang tahun teh lain tahun nu diulang-ulang tapi hari itu inung urang nanonkeun nyawa hari itu inung urang diruksak hari itu inung urang lu atlet ke sangoprot hari itu nyawa ditanun ke pangeran teu saeutik kejadian maot inung urang mela anu ngaran anakna bener Pak matakeun ulang tahun ke umat Islam mah lain kudu niup lilin lain keun eta mah agama sejen tah keur urang mah justru kudu hade budi hade basa kanu jadi inung jeung urang naha sabab anjeunna ngelahirkeun diri urang dina waktu eta pisan tak gede mah nya ado kolot pan kolot mah wani lapar melan anak meuli sate 15 di dahar ngan 5 10 dibawa ka imah tuh naon eta keur anak berarti lapar dirina mikiran anakna mata kuring ge bieu teh teu tuang di dieu teh naha inget ka bapa matak bieu teh dipaksa ge tuang cenah tuang moal nama ke jeung moal manya urang barang dahar ngeunah ai kolot urang jeung hulu peda atuh kumaha carana deuk dibawa sabab inget ka bapa urang lapar dirina melaan lapar anakna inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji nu 7 ngariung hayang miara kolot hiji da eueuh caritana inung hiji budak 7 nu 7 kapiara tapi budak 7 hayang miara kolot nu hiji hampura apa eueuh judul kahalangan ku anak kahalangan ku pamajikan deuk nyaah ka kolot teh sedengkeun kolot mah eueuh tamat mikanya anak keur orok dirorok keur budak dipupunak isen SD dianteur-anteur leos ka sakola SMP dijajabkeun SMA pon kitu keneh beres sakola sieun teu meunang gawe geus boga gawe sieun teu meunang jodoh geus boga jodoh sieun teu boga anak geus boga anak sieun teu awet geus awet sieun budak teu jajan matak nu ngaran kolot mah keukeuh sabeunghar-beungharna anak keukeuh nu ngaran kolot hayang mere anak terus sepuh tapi beungharna anak cantang teu hayang mere ka kolot matak doraka anu paling badag teh saha tah lain mabok lain judi lain zina doraka anu pang badagna nalika anak nganyerikeun hate inung jeung bapa weh matak darengekeun keneng lain kabogoh bisi teu percaya tah ieu teh inung maraneh teh korban bungkul itu korban rayuan gombal baretau pan keur bobogohan majikan heueuh jatuh ti tajong kumaha cek kabogoh kamu sakit kumaha cek ibu bala keur bobogohan iya ke puskesmas ya makin cinta sama kamu coba geus kolot jatuh ti tajong ngaran dicarekan neuleul eta batu eta cokor saruana manehna ge lamun apel bapak baheula keur ngora teu mawa duit ditanya pan aya naon eta orai ditanya pan ku pamajikan Pak naha teu ngarokok seef ceceh kumaha cek ibu yeuh ceceh abi heula ange baheula coba ayeuna anaha teu ngarokok seef ceceh eureun bau belenok jadi geus aya robah matak doraka ridallahu fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain ridho Allah gumantung ridho indung bapa murka Allah gumantung murkana indung bapa matak jalma anu hade dina waktu ulang tahun lain hartina urang kudu bunga kudu suka kudu gairah tapi ulang tahun teh urang kudu eling ka inung urang anu pernah ngalahirkeun diri urang dina poe eta pisan matak dosa anu pangbadagna dosa anak anu jadi kolot tok wangsul ti teh ingat-ingat bisi kolotna jandelana coplok pangmenerkeun bisi imah nanya silakan pangomeankeun bisi baju butut pangmeulikeun tanya ka hayangna naon karesepna tuh anak nyerenkeun harta ke kolotna maka Allah nyiapkeun harta keur anakna anak ngabungahkeun kolotna maka Allah nyiapkeun kabungah keur anakna suksesna urang hebatna urang gumantung alus jeung henteuna diri urang kanu jadi Allahu Akbar langsung we canda ka puskesmas beli lapareun atuh pasien cai
untung dek tamat bari nage. Ini alhamdulillah geus rek ngeusan gitu. Mudah-mudahan pun Bapak milangkala anu ka 68 tahun sepuh sing sehat lahir batin dunia akhirat parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi malahan ibu jeung bapak sadaya nu hadir di tempat sing paranjang yuswa sing soleh tur solihah pala putrana sing parak milik rizkina para ustad para kiai para ajengan di tempat sing barokah elmuna sing paranjang yuswana sing dipertepukeun urang sadayana kalayan tepung aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring atas nami Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.